Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu mitra sareng pidangan dongeng Sundanya urang dongeng dieu urang narasikeun hanca dongeng anu katunda. Telayan ngabantu cara carios anak guluduk. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kebaraya anu satia manco kan dongeng Mang di mana we ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sindarangan batin dilalancarekeun sagala rubinanya tong hilapi rojong ditaroelan tombol subscribe atuh mangoge nganuhunkeun pisan kanu parantos like oke komen mangga mitra supados tenjang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaterasna ieu carita anak gulurug sok kaparayun sadayana. Wan kitu deui anu liana najan kayaan si Jakalangit teh teu ilahar tapi sarua we tayaan wani ngahina atawa nyarita goreng mitra kaum dangu mangsa teh ngalir-lir cai we teu karasa atuh rai poe teh menit ganti datang jam beak poe datang bulan malahan mah beuki lila teh kurunyung taun. Dekarasa lajuna waktu nirlik kuna wanci atau kiwari masih Jakalangit teh geus nincak umur 7 tahunan. Sanajan kasebut budak kene tapi kayana teh beda jeung budak biasa ieu mah. Si Jakalangit mah lian ti awakna bongsor katempo mani keker kanagaona oge mani bedas. Ngan edas eta budak teh sakitu bandana sakitu baongna. Sok resep jail, resep heureuy jeung resep gelut. Balukarna Biruk Mini jeung Mang Darma teh sering kadatangan ku hidung bapana si budak anu parang di heureuyan atawa di kilutan nepikeun ka kecilaka ku eta si Jakalangit. Mang Darma jeung Biruk Mini teh teu cicingeun laju we sok mapatahan kade ujang ulah heureuy wae cenah ulah jail ulah baong kudu bageur tapi sanajan sering dibapatahan si Jaka teh jika anu henteu malire malahan mah beuki maceuh. Mang Darma jeung Biruk Mini jadi hariwang. Hatena sakapeung masuk jengkel. Tapi cenah kudu sabar we lantaran eta budak teh lian tiboga kaanehan kaistimewaan. Tang tu boga kakurangan anu kudu dilelempong atawa dididih. Peuting eta Biruk Mini jeung Mang Darma teh keur ngawangkong we paduduaan. Ari si Jaka mah kabeneran geus sare eta tadi oge. Ari anu diobrolkeun teh saya lian tingeunaan nu ceriana. Kumaha anak urang teh ieu teh beuki lila teh kalah kabeuki maceuh. Tadi we geus kabejakeun di gelewut cenah mah jeung si Uca anakna Mang Bahro. Indung ngadepikeun ka ngontrol ka dieu bari nyekseukan nyarekan cenah sing bisa ngawarah anak teh. Nah nepikeun ka gelut jeung si Uca atuh. Kapan saluheureun eta budak teh geus gede. Ke. Napasa naon cenah bet nepikeun bisa gelut kitu. Ari gara-gara nama eta anak urang nu salah nu jail ka si Uca. Der si Uca teh keur ngojay di balungan baju jeung salanana teh dipalidkeun ku anak urang. Atuh nepikeun ka puligir cenah mah. Si Uca nepikeun ka ambek, nepi ka ngagelutan. Tapi si Uca anu cilaka tarang nepikeun ka buncunur. Ditotogana batu jeung beungeut teh meni barengep ditenggelan ku anak urang tah kitu. Kitu kutan teh. Ya meureun si Jaka mengabela diri we ari kakaranan di gelutan ku saluhureun mah. Nya bapana. Tapi kapan kalah ka si Uca anu cilaka. Nya dibelah badi mah anak urang anu salah. Bener anak urang anu salah. Si Jaka mah jaja wae atuh. Keun ke malah ku akang moal di sina ulin. Arek dibawa barang gawe we. Lamun akang ka sawah ka kebon atawa ka leuweung rek diajakan. Nya alus oge kitu akang ulah sina ulin budak teh. Kapan urang anu era anak urang nu katempuhan. Ari kitu masa sapopoena dibabawa ku akang. Meureun moal aya waktu jang ulin moal aya waktu jang heureuy.
Tianti eta ngarah ka didik we supaya boga kadaek boga kabisa anu manfaat. Nya pokona mah ti mimiti isukan keun ku akang rek dibawa lah. Namun teu daek mah urang paksa we. Gitu obrolan Mang Darma jeung Biruk Mini teh. Caturikeun atuh isukna bener we. Isuk-isuk keneh. Si Jaka teh geus diajakan ini teh ka leuweung kabeneran. Mang Darma teh arek ngalah suluh. Wayahna Jang. Ayeuna Ujang kudu milu ka Bapak. Urang ulin ka leuweung baturan Bapak arek ngalah suluh. Alim Pak. Ih, milu Jang kudu daek. Kudu diajar orang gawe mantuan kolot. Ulah ulin wae. Alim Pak moal milu uing mah. Pokona mah kudu milu ka Bapak Jang. Ayo milu. Ih, urang ulin ka tu ka leuweung resep geura di leuweung mah. Nya ka itu gugu Jaka milu ka Bapak maneh ka itu. Resep ulin di leuweung mah loba alaeun. Nah, aya naon wae kitu emak di leuweung teh. Nah, aya kaulinan uing bisa heureuy. Ih, nya atuh di ditu ge loba kaulinan, loba alaeun bisa ngalasupa, ngalah jangkrik, jeung ngalah bumbuahan anu eueuh di lembur. Jug milu kasep da bageur nya. Heuk lah, uing rek milu kasih Bapak. Tapi uing mah rek ngadon ulin we, Pak. Moal mantuan. Nya Jang, keun bae lah moal mantuan oge keun Bapak nu digawe mah. Nu penting mah Ujang milu. Bener Jang di ditu mah. Kayak urang ngalah manuk. Kayak Ujang mah ngalah manuk, ngalah supa, ngalah jangkrik, nganu ulah teh ngalah orai. Da orai mah bisi macok. Nya hayulah Pak. Uing rek milu. Ari ku diolo mah jeung Dewi Bita atuh akhirna mah. Si Jaka teh daek we rek milu cenah ka Mang Darma. Kira-kira wan ciru mangsang. Duana teh geus aya di jero leuweung. Atuh Mang Darma mah laju we jongjon ngalaan pangkung jeung regang garing. Dituturkeun ku si Jaka anu culang cileung we. Bari merhatikeun kayaan leuweung takara manehna teh dibawa ulin ka jero leuweung. Mari jaremet kieu Pak di leuweung mah maneh hese ngalengkah. Beda jeung di lembur. Bisa lulumpatan ka itu ka dieu teh sieun ti karijat. Ih, ngaran oge di leuweung Jang. Tapi resep sok digreteangan suung, supa suung. Atawa tuh. Loba manuk tuh. Sok teangan ku Ujang ke lamun aya sayangna keun. Ku Bapak bakal ditaekan, bakal dipangalakeun. Nya euleuh we mani loba manuk teh Pak. Tapi keun angke uing mah enak teangan supa we jeung ngerek ngalah jangkrik. Tah heuh bener. Sok resep geura lah di leuweung ulin teh. Beda jeung di lembur. Jeung di kapar lamun di lembur Ujang teh sok heureuy wae. Di dieu mah Ujang jongjon. Rek heureuy paling jeung anak bagong. Nya teh si begu. Si Bapak mah kabina-bina teuing. Piraku uing teh dititah ulin jeung anak bagong atuh Pak. Kapan uing teh anak Bapak lain anak bagong. Nya Jang daripada ulin di lembur Ujang teh sok heureuy wae. Malahan mah teh saeutik kapan papacaran Ujang teh nu cilaka gara-gara Ujang. Ari kitu mah heureuy jeung anak bagong. Meureun moal anu ngontrog. Bapak jeung si mah teh moal anu nyarekan. Tapi kapan lain salah uing eta teh Pak. Uing mah teu salah, uing ukur resep heureuy jeung resep jail. Eta wae nu jairan ku uing teh sok ambek bari jeung sok ngajak gelut. Nya ku uing teh dilawanan atuh. Wajar we ku uing dijebron oge. Nya Jang ke mah teu meunang Jang. Lamun batur diheureuyan jailan teh kapan pasti ambek. Teu pira padahal mah Pak. Mode si ucak uing bajuna dipalidkeun. Tapi kalah ka ambek ngagelutan ka uing. Nya dilawan ku uing oge. Jeung di model si Usro. Bedah ku uing keur calangap di asupan gaang. Mani nepikeun ka ambek ngagelutan sarua. Alah Jaka bet aya wae. Eta kumaha caritana si Usro bet di asupan gaang sagarupa keur calawak, keur calangap. Da eta pas si Uca teh mani ngeneng-ngeneng ka uing. Ngabibita wae kena-kena boga dahareun anu ngeunah. Pajate cenah uing mah moal manggih nu kieu mah. Nya uing teh atuh ambek. Uing teh Pak dengan jangkrik we. Manehna keur bongoh keur calangap. Langsung diwewelkeun. Alah, maneh Jaka aya ku lenger-lenger teuing ke mah ulah Jang. Ulah kitu teuing heureuy teh. Ulah kamalinaan. Bapak ge keur budak tara kitu. Lah ngalakasah atuh maneh teh aya ku jae-jae teuing jeung lenger. Cek Mang Darma kituna teh ukur bisa gogodeg. Bari neruskeun di leumpangna ngadeugetan catangkai anu geus bobo. Barang geus deukeut, kedok eta catangkai anu geus bobo teh ditarokan dari kejeun suluh we. Sedengkeun dari si Jaka mah anteng we tatanggahan.
neangan sayang manuk. Tingali Pak di luhur ayah sayang manuk. Kaitu gerak taekan ala manukna. Alah nuanjang. Alah tuh. Alah ini gede sayangna. Manuk naon ya? Kan ku bapak urang taekan. Cikan. Terekel atuh Mang Darma teh laju naik we kana eta tangkal kai. Basa geus tepi di luhur. Ditempo eta sayang manuk teh. Tetela gening eueuh manukan. Eueuh anak-anakna acan kakara endog we meureunan eta manuk teh keur ngenog. Jut atuh Mang Darma teh turun. Nah peunang manukna Pak. Ah tuh katingker ka mana manukna majang. Ukur aya endogna anjakal atuh Pak. Eueuh manukan. Oh nyakeun yang ngadi ke jang aja. Ayo nama bantuan Bapak. Urang menggetan suluh. Catang kain geus jadi suluh teh laju dikumpulkeun. Geus kitu mah laju dibeungkeut. Rigidik atuh dipanggul ku Mang Darma. Bari ngajakan ka si Jaka pikeun neruskeun di lampah. Neangan sayang manuk bari sakalian balik ka lembur. Basah duana teh keur jongjon we leumpang datanggahan neangan sayang manuk. Di lebah rungkun aya anu ngagorobas. Uguhe atuh manireuwas. Nah naon cenah anu ngagorobas teh? Barang direret tebag duana teh mending gebeg reuwas lantaran katingali aya ajag anu kacida gedena. Eta ajag teh katampo merong galak naker. Teu lila sungutna oge calangap nembongkeun huntuna anu sareukeut. Matak paur matak soak daya tawe Mang Darma mah nepikeun ka Kasima. Awakna mani ngadek-dek ka sang tiis mimiti renung. Beungitna oge mani sepa panonna ukur molok. Sokomo basa eta ajag teh rek ngarontok ka Mang Darma. Ngan bae untung we si Jaka kaburu luncat ngahadang. Bari dampalengeuna teh didorongkeun ka hareup. Barasat, baranyai. Aya kilat atawa gelap anu nyamber kana awak eta ajag. Nepikeun ka eta ajag teu ngacengkang dina kayaan geheng we. Tutung jiga anu kaduruk. Puguh we atuh Mang Darma teh manehna mani ngemplong hatena. Tetela geuning cenah si Jaka teh bisa nulungan nang tayungan nyalametkeun ka dirina. Alah Ujang nuhun. Bapak ditulungan. Lamun cacak bieu Ujang mah aduh kating kumaha nasib Bapak teh. Enya Pak. Nah anu bieu teh naon eta teh? Jiga anjing tapi kitu geuning. Eta teh ajag Jang. Ari ajag teh anjing leuweung. Anu kacida galakna ngabahayakeun bisa ngahakan ka jelema. Oh, jadi eta teh ajag. Teu sangka bogo ge. Nah bot aya ajag los-los ka dieu da biasana mah. Bos satu galak ka dieu mah lain bagong mah Jang. Alah Bapak kareuwas kareunakeun itu Jang. Untung we Ujang milu ka Bapak. Lamun cacak-cacak Bapak ini corangan teh meureun Bapak teh bakal balik tinggal ngaran Jang. Nya pareng we uing milu. Ah geus kudu kitu we meureun Pak. Bapak teh kudu salamet. Tema si Jaka Langit jika nu geus dewasa we ngomongna teh. Atuh si Jaka teh laju diusapan ku Mang Darma. Teteh lagi geuning eta budak teh aya kabelana. Najan budak bisa nulungan nu jadi bapak. Mang Darma teh reus atuh ku pangabisan nu jadi anak. Ngan bae tetep hatena mah selempang inggis. Pangabisa atawa kanehan si Jaka Langit teh bakal ngadatangkeun mamalah. Terus serang Ujang teh hebat. Bisa mayahan eta ajag. Alah, tapi kade jauh Ujang. Eta pangabisa teh ulah disalahgunakeun. Sok komo lamun dipake heureuy mah ka babaturan Ujang atawa ka sesama manusia. Moal teu cilaka. Urang teh teu meunang ngabinasa Jang. Nya Papa, uing ge boga pikiran. Moal atuh nepikeun ka ngajailan. Eta mah kapan ukur ngabela diri. Kapanan nyawa Bapak teh kaancam bahaya. Nya syukur ari geus ngarti mah. Pokona mah omat Jang. Eta pangabisa teh ulah disalahgunakeun. Nyakeun we. Bapak masing tenang. Alah, Bapak menjadi ruas kareunakeun ieu teh. Geus Jang hayu ayeuna mah. Urang langsung balik ka imah. Aduh, Bapak mah kaingetan keneh lamun cacak-cacak eueuh Ujang. Ting kumaha nasib Bapak? Engke deui neangan manuk Ujang lah gampang. Nya atuh hayu. Hari rek langsung mulang ka bumi mah. Mang Darma teh geus sembung lila-lila cicing di eta leuweung. Gua lagi doe ngajakan balik ka si Jaka Langit. Teu kacaturkeun di calana duanana teh geus tepi we ka imah.
Satepi na kaima laju atuh nyaritakeun lalakon atawa kajadian nu geus karanapaan salila di jero leuweung. Puguh we atuh pikeun Biruk Mini teh manik kaget, reuas kareureuhnakeun. Untung we akang ditulungan ku si Jaka. Lamun eueuh si Jaka meureun akang teh geus didahar dihakan ku eta ajag. Nya puguh ge aduh, akang jadi reuas kareureuhnakeun. Alah buat ku teu sangka aya ajag segala rupa. Nya Ujang, dikumahakeun eta ajag teh. Nya maneh teh hebat geuning bisa ngalehkeun ajag. Nepikeun ka paeh. Ah, diwarah we ku abi teh emak. Nepikeun ka geheng. Nya nuhun Ujang, syukur aya belana kanu jadi kolot. Lamun Ujang teu milu teh meureun si bapa teh bakal cilaka. Ujang teh bakal jadi anak yatim. Nya hariwang ayeuna mah lamun si bapa haleuweung sosoranganan teh engke mah rek disarengan we ku uing mah. Nya tah kitu alus. Hari nama lamun bapa maneh indit kaleuweung mah barengan ku maneh Jaka. Kapan sok sanajan maneh mah budak keneh, tapi geus buka pangabisa disarang tayungan. Nya mangga mak. Tapi make miharep lain ukur maturan si bapa kaleuweung wungkul, tapi lamun si bapa ka sawah, ka kebon, Ujang ge kudu daek nya. Kapan Ujang ge kudu diajar ieu ningalikeun digawe teh kumaha. Kapan ari budak lalaki mah kudu boga kabisa engke teh. Nya mak, manggalang ke uing ge bakal ngiring ka si bapa lamun ka sawah atawa ka kebon. Tapi emak ulah ngahalangan lamun uing hayang ulin jeung rerencangan mak. Ari cek mama Ujang ulah loba ting ulin. Hade nama mending ulin jeung bapa Ujang wae di sawah atawa di kebon atawa ka leuweung. Moal jadi matak emak mah puguh ge sieun lamun Ujang ulin jeung babaturan Ujang teh. Sieun Ujang heureuy deui dar engke teh. Aya nu ngontrol ke ka dieu. Mamang geus wirang geus era. Jeung Ujang teh geus kasohor cenah kakocap. Nya anak emak anu bobaong. Uing mah teu salah mak. Eta we babaturan uing namani babarian piragi kapan sok diheureuyan di jailan kitu mah. Ulah nepikeun ka ambek atuh mak. Tegepkeun ieu kasep bageut teu kenging nya. Teu kenging heureuy teu kenging jail. Sok mah Ujang resep gelut mah teu hayang mamah. Nempe Ujang jadi tukang gelut teh. Sok sanajan Ujang tarakuna naon batur nu cilaka kapan anger. Kolot anu katempuhan mah Ujang. Amat teu kada salempang teu kada sieun. Keun bae da lain salah abi mak, lain salah uing eta mah. Bongana we ngajak gelut ka uing. Jadi gelutan ku uing teu dicebrot. Wayahna ulah engke mah Ujang kasep bageus soleh ulahnya. Ulah kikituan. Leuwih hade Ujang teh ngelehan ieu ngelehan. Ama jadi jelema teh ulang ngelehan. Ari sakirana uing digelutan mah dilawan we jeung di uing mah resep mak. Komo ngagelutan anu saluhureun. Resep pisan. Puguh we Biruk Mini teh ukur ngusapan dada tetela geuning. Eta budak teh najan di babatahan ge keukeuh. Malahan mah katempo si Jaka Langit teh laju ngaleos we. Ngejat ninggalkeun indung babana. Alah akang kumaha ari si Jaka teh. Nya ari tempo di papatahan mah geuningan kitu. Tara narima keukeuh we bandelna teh. Puguh ge kitu kapan si Jaka mah hese lah nyi. Tapi keun kurang teh kudu disabaran. Ulah eureun ari pamatahan mah. Pokona mah satea pola. Urang teh kudu bisa ngadidik. Ulah nepikeun ka eta si Jaka teh terus-terusan gitu. Ngan abi mah hariwang akang inggis ke bawah gede. Kumaha kitu na teh lamun nepikeun ka gede matak hariwang. Terus terang abi menjadi ras inget karena caritaan aki-aki teh anu ngaran saha eta teh geuningan kungsi ngalongo ka anak urang teh. Nya aki naon eta teh? Oh, Aki Jagatwisesa nyai. Nya teh eta Aki Jagatwisesa nu kungsi nyarita cenah mah kade sing nya dina ngadidik anak teh. Lantaran eta budak teh boga kaistimewaan, boga kamangga bisa anu aneh. Tan bae cenah ulah kaget lamun budak teh rada baong, rada badegong, rada bandel, sing sabar. Nya akang jadi inget di kalebah dinya. Malahan akang inget kapan ceuk eta Ki Jagatwisesa teh
Lamun sakirana urang geus teu mampu pikeun ngurusna, ngadidikna, leuwih hati ka pasrahkeun ka eta aki-aki. Anya Akang, kumaha nya lamun anak urang teu nepikeun ka gede, tetep hanteu robah, urang teh teu mampu ngadidikna. Nah perlu urang teh nya masrahkeun anak urang ka eta aki-aki. Nya bisa wae urang pasrahkeun ka eta aki-aki da lik tina kayaana mah lain aki-aki samanea, lain aki-aki sambarangan. Ngan bae nu matak bingung keur Akang teh, lantaran eta aki jaga ti seset teu ka nyahoan di mana-manana. Teu buku rumukna teuing urang mana eta teh nyi? Alah nya bingung atuh ari kitu mah nya. Tapi mudah-mudahan we atuh Akang. Anak urang teh aya parobahan. Gitu cenah Biruk Mini jeung Mang Darma teh ngobrolkeun si Jaka Langit we. Sedengkeun si Jaka Langit anu tadi ngejat ninggalekeun imah. Manehna teh kaluar terus ulin we lelempangan. Arek neangan babaturan, basa keur jongjon leumpang. Diparengkeun papanggih jeung bapana si Uca nyaeta Mang Bahro. Mang Bahro anu meunang katerangan lamun nu jadi anak teh cilaka alatan eta si Jaka Langit. Puguh we atuh nya lamun diamokkeun sia cenah urang warah eta budak teh. Tuh geuning kabeneran bagi di dieu jeung eta budak. Alah dasar budak aneh budak si Darma mah. Budak mah hiwal. Anak aing nepikeun ka cilaka keun sia. Kituna teh laju nyalingker nyumput we satukangeun tangkal. Basa si Jaka Langit ngaliwat kala hareupeun eta tangkal. Kajeng atuh Mang Bahro teh ngakaji lengadang halangan jalan. Bari hauk nyarekan ka si Jaka Langit. Hei budak setan. Nanaonan sia teh? Geus heureuy ka anak aing. Nyelakakeun si Uca. Mang Bahro geuning. Aing bapana si Uca sia. Kurang ajar sia dasar budak mahiwa. Budak curig sia mah. Heureuy teh kamelinaan deuleu. Kadieu sia kadieu. Diwara diteke ku aing. Ulah kitu atuh Mang. Rek nanaonan rek neke sagala rupa. Dikulino sia. Cek eta Mang Bahro bari nyampeurkeun arek neke kana sirah si Jaka Langit. Puguh we atuh si Jaka teh mani undur-unduran. Basa leungeun Mang Bahro arek ngabaletak kana sirah si Jaka Langit. Sekilat ditepak ku si Jaka. Balukarna pohara mitra daya tau ya tuh Mang Bahro teh nepikeun ka ngacerete. Leungeunna karasa jika anu kasatrum. Allah, jurig sia, dikumakeun dengan aing. Puas. Bongana atuh rek neke kawing sagala rupa. Mamang marajeun wani teh ka budak. Kurang ajar sia. Kadieu sia kadede. Dikulino deuleu. Cik Mang Bahro beuki muncak amarana masih kene panasaran. Gajeleng. Kiwari mah leungeunna teh arek dipake neke deui eta sirah si Jaka Langit. Ngan bae kawas tadi we barang leungeunna arek neke kana sirah laju ditepak deui ku leungeun katuhna si Jaka Langit teh plak. Kuluk. Ayeuna mah leuwih tarik ngaranjeunna teh. Mang Bahro nepikeun ka kekerepengan. Alah, nanaonan sia teh jurig. Puas, rasakeun sia. Cek si Jaka Langit kitu nate bari engklak-engklakan we. Curung kunung atuh Mang Bahro teh maksakeun nguniang hudang. Tapi geus teu wani deui pikeun ngawarah si Jaka Langit. Uragi we ngejat tinggalkeun eta batan-batan. Inggis goreng balukarna. Euleuh mitra waktosna geuning parantos teu nyakapannya. Sageula urang tunda jajar carita anak guluru dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun dina sadaya peratosanana puntenna tina sadaya kakiranganana. Mang saheula anan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.